bade macakeun review buku anu judulna Roro Jonggrang. Ieu bukuna anu disusun ku Gibran Maulana, modelana peta aulia jumlah halamanna nyaeta aya 32 halaman. Bukuna dicetak ngangge bahasa Indonesia, tapi ku abdi bade didamel janten dongeng bahasa Sunda. Ayeuna ku abdi bade dimacakeun dongengna. Kacaritakeun zaman baheula, hirup seorang raja anu namina Prabu Baka. Anjeunna kawentar harak. Hiji poe Prabu Baka bade nyerang karajaan Pengging. Putra karajaan Pengging namina Raden Bandung Bondowoso. Raden Bondowoso sareng Prabu Baka perang. Prabu Baka gaduh kasaktian, Raden oge sami tapi leuwih kasaktian ti Prabu Baka. Raden menang, Prabu Baka eleh dibunuh ku Raden. Raden Bondowoso ruas ninggal putri anu geulis anu namina Roro Jonggrang, nyaeta putri Prabu Baka. Raden boga ka Roro. Enjingna Raden ngalamar putri, tapi aya syarat kudu dilaksanakeun, nyaeta damelkeun 1000 candi sareng sumur di Arah. Sawengi saur putri. Raden nyangeman, Raden langsung ngagali sumur, tapi pas Raden di jero sumur, putri marentahkeun pati kubala nutup sumur ku batu, tapi lantaran sakti anjeunna tiasa kaluar dina sumur. Raden ngambek soalna diteumbul batu di jero sumur, tapi cintana ka Roro anjeunna tetep satia. Terus Roro Jonggrang nungkeun gerak damelkeun 1000 candi sawengi. Raden marintahkeun jin-jin atau makhluk halus keur damel candi dina tos sakedap candi-candi eta tos aya Roro marentahkeun parawan-parawan nutup hale sareng ngabakar jalani. Raden terangan anjeunna ditipu deui. Raden teu bisa nahan kaambekan. Terus Raden Bondowoso ngucapkeun ka Roro atau putri, anjeun ku abdi bade dijadikeun candi anu kurang. Satos kitu Roro jadi candi atau arka anu ka-1000. Raden kaduhu ngucapkeun anu teu bener ka Roro, tapi kutukan teu bisa ditarik deui. Cuk beja candi anu dibangun Raden masih aya dugi ka ayeuna, anu disebut Candi Sewu atau Candi Prambanan. Amanat tina dongeng ieu urang kedah tiasa nyepeng cariosan ulah ngajanjikeun anu hese dicumponan. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi